Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Ceremai. Ayeuna bagian anuka 38 nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira ti palihan Majalengka. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilat di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka 38. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Mang, ieu uing boga dongeng ieu mang, arek didengekeun moal mang dongeng uing mang. Cek si Openg bari tuluy regot nginum cerita haneut. Nyan sok atuh jang rek ngadongeng mah ku mamang rek didengekeun, meungpeung dagang keur rada tiiseun ieu jang. Cek Mang Suga. Tah kieu mang dongeng teh ieu mang. Di hiji lembur aya saurang wanoja geulis. Gulisna teh kawanti-wanti endah ka bina-bina mang. Terus jang, teh heula aturin terus. Tah, terus eta wanoja teh kadatangan saurang jajaka anu kasep gagah ka bina-bina mang. Ari kahayang urang lembur eta, si wanoja geulis jeung si jajaka anu kasep teh hayang langsung we ngajodo taya halangan harungan anu sejena mang. Reg si Openg eureun heula nyaritana. Terus kumaha jang? Cek Mang Suga bangun panasaran. Nyalamun kitu terus mah nya tamat atuh mang dongengna mang euy. Cek si Openg bari ngehkeh seuri. Hanas di Bandungan dongeng teh. Geuningan saueutan dongeng teh mang eta jang. Tu puguh ujang mah ngarang carita teh jang, jeung puguh geura jang. Tah di dieu mang serba salahna teh mang. Komo jadi anu penulis mamang asa serba salah. Kitu diomong, kieu diomong, kitu dicarekan, kieu diambekan mang euy. Cik si Openg surah seuri jiga sero bari kop deui kana beuleum lauk bogo.
belum dihuapkeun. Bangun anu nikmat nakeranan. Barang keur kitu torojol harita aya nu datang saurang awewe tengah tubuh arek jajan meureunnan ka warung Mang Suga. Mang Suga, aya beuleum keuyeub teu Mang? Itu si Nyai anak Ibi keur nyiram cenah hayang beuleum keuyeub. Cek eta awewe nu ngaranna Bi Emar. Aya ieu loba keneh Bi, arek sabaraha hulu Bi? Cek Mang Suga. Ih, Ibi jadi kaingetan ieu teh Mang. Di lembur sangkan urip mah keur geunjleung cenah Mang. Geunjleung naon Bi? Cenah aya jurig anu marakayangan osok ngarabutan si Raja Jaka. Ih. Cek Bi Mar bari ngabiri gidi. Ah, nebentet Bi. Eta mah meureun carita bohong Bi. Manya aya jurig nyabutan hulu. Asa can pernah ngadenge kuring mah Bi. Cek Mang Suga bangun teu percayaeun. Ih, nyaan, sumpah sing demi alekna oge, kuring mah teu ngabohong Mang. Salaki Ibi kamari tas dagang asin ka ditu ngiderna. Cenah di ditu mah keur geunjleung. Duh, karunya teuing eta Praja Jaka. Sabab geus loba cenah jadi korbanna meh hampir genep 7 cenah eta. Cek Bi Emar. Nyaritana bari papeta, bari muncrat-muncrat we tina sungutna cai ciduhna. Atuh muncratna teh kana dagangan Mang Suga. Untung si Openg geus beres barang daharna. Tapi sok sanajan kitu si Openg ngabandungan eta beja anu dibawa ku Bi Emar. Pok si Openg ngilu nyarita. Ari lembur sangkan urip teh jauh henteu Bi euy. Cek si Openg nyelengkeun. Ih, nyata Bi atuh lembur sangkan urip Mas Ujang. Lamun leumpang ti dieu mah kira-kira 3 mingguan. Eta teh lamun leumpangna lancar henteu macet. Aya kitu anu leumpang macet Bi. Hih, nya aya atuh Sujang. Wah, nu bentet Bi. Ih, benar Sujang. Salaki Ibi ari lelempangan teh sok macet we eta di Imaranda. Duh, ingah hana sedengekeun ku uing Bi. Barang keur kitu harita jul-jol deui aya nu datang 2 urang jalma. Pasamona budi amprotan barangasan. Barang datang-datang teh eta 2 jalma langsung sing kadawek kana dahareun anu tadi ka muncratan ku sungut si Ibi. Am. Eta dahareun teh dihuapkeun bari nangtung. Geus kitu duanana bareng ngaliuk ka pelebah si Openg anu diuk di juru. Barang bre gebeg. Duanana pada ngagebeg. Mane geus aya di dieu deui geuning Openg? Cek eta 2 jalma nu taya lian. Eta 2 jalma teh 2 garong teh ya muridna Ki Bantrang sana. Nyatana si Dahlan jeung si Asep Randeg anu kabur ninggalkeun guruna di lembur sangkan urip. Kumaha Lur? Gering Lur? Syukur ari gering mah Lur. Kumaha pagawean masih kene ngagarong Lur? Nya anggar we ari pagawean mah kana garong atuh Sopeng. Ari geus rek kana naon deui usaha. Jaman ayeuna mah hararese dulu dengan gawe teh. Cek si Dahlan. Terus rek gelut deui moal jeung uing Lur. Sabab lamun panggih jeung uing marane mah biasana sok ngajakan we gelut. Padahal sakali-kali mah ngajak gaplehan ka uing teh ulah ngajak we gelut Lur euy. Cek si Openg. Edan sia. Sia yang gelut jeung dewek. Hayulah orang gelut jeung dewek deuleu. Beka hayang ngajajal ilmu anyar ieu ti guru dewek. Cek si Asep Randeg bari ngeupel-ngeupel peureupna. Si Dahlan jeung si Asep Randeg manehna geus boga ilmu anyar meunang diajar tina kitab pusaka anu disimpen ku guruna nyatana Ki Bantrang sana. Lantaran guruna kabejakeun tiwas di lembur sangkan urip, jadi si Dahlan jeung si Asep wani maling kitab pusakana. Tapi karek sabaraha ilmu anu kaulik ku eta 2 gerampog deh tacan sampurna. Di antara ilmu anu geus kaulikna teh nyaeta ajian serat jiwa jeung ajian pancasona.
Najan kakarek dua ajian tapi sakitu oge cukup ngabahayakeun lamun dipake ngalawanan jago nucan asak mah bisa ngalayang jiwa. Nyaholah uing oge maneh teh boga ilmu asam urat jeung ilmu panca sumanya. Cek si Openg ngalece. Edan sia ngalece kadawet jurig. Asam urat mah panyakit encok deuleu. Terus panca suma eta mah tukang es cendol mang suma teh jurig sia. Cek si Asep Randeg morongos ka si Openg. Atuh maraneh mah ilmu nu karar itu diulik teh euy. Moal matak beunghar atuh ngulik nu kitu mah. Mending diulik mah ilmu macul atau ilmu ngilumri. Ilmu ngilumri meureun ke boga endog bisa dijual ka pasar euy. Untung loba ngebacot sia. Hayu urang gelut jeung dewek si Openg. Celung. Harita si Asep Randeg luncat ka buruan warung. Laju curah celung. Dituturkeun ku si Dahlan. Jelek. Dua nanageus pada ngabadega di buruan warung. Dina tangtungana oge ayeuna mah katara beda nandakeun eta dua garong teges boga ilmu anu cukup luhur. Sabab ayeuna si Asep jeung si Dahlan geus mibanda dua ilmu nu sakti, ilmu warisan Raja Madangkara nyaeta Prabu Brahmakumbara teh. Komo lamun saumpamana si Asep jeung si Dahlan bisa hasil ngulik sakabeh ilmu tina kitab pusaka anu disimpen ku Ki Bantrangsana, sigana si Asep jeung si Dahlan bisa ngawasa dunia kajawaraan. Sabab ilmu nu aya dina eta kitab pusaka teh ku Ki Bantrangsana sorangan tacan diulik. Sabab Ki Bantrangsana ngarasa diri geus luhur ku ilmu, henteu butuh ku ilmu tina kitab pusaka. Padahal mah lamun Ki Bantrangsana geus ngulik sakabeh ilmu tina eta kitab, geus pasti bakal bisa ngelehkeun Jakalodra dina waktu anu teu lila. Tapi kulantaran ngandalkeun ilmu nu geus aya, nya akhirna Ki Bantrangsana anu kasorang tur palastra di lembur sangkan urip. Si Openg harita kapaksa leumpang ngagandeang kaluar ti warung arek ngaladenan kahayang dua urang garong anu geus meh katilu kalina panggih jeung saban panggih geus pasti sok ngajakan tarung. Hei budak pondok, poe ieu andi karek dijieun kalanci percobaan aja gua aing rek langsung ngagunakeun ajian serat jiwa deuleu. Sep, mundurlah Sep, keun aing nu maju ti heula Sep. Cek si Dahlan meni asa gede hate dumeh boga ilmu anyar. Heuglah sok kainya pecakan ilmu anyar urang teh Dahlan. Pasti si Kopeng moal mampu ngayunan ilmu urang. Ilmu serat jiwa teh apanan warisan Brahmakumbara. Ilmu buhun ieu mah geus eueuh nu bogaeun. Terakhir nu bogaeun teh nyaeta lang-lang jagat bajing Sudraji deuleu. Cek si Asep. Geus kitu si Asep mundur. Merelahan keur sobatna tarung. Burulah bijilkeun ilmu asam urat teh euy. Uing hayang nyaho urat Mang Dahlan gede atawa leutik. Terus sikina masih 3 atawa geus nambahan jadi genep kitu ayeuna. Cik si Openg tenang-tenang we nyaritana padu seblak. Tapi lain hartina nganggap enteng kana pangarti lawan ngan henteu nyirikeun. Ari si Dahlan harita geus sayaga arek ngawatek ajianana. Sat. Sapasang suku dipancuhkeun kana taneuh. Reup panonna peureum bari musirkeun kakuatan jeung pikiran. Geus kitu krenyem bibirna kunyam-kunyem mapatkeun ajian sakti ajian serat jiwa. Sat. Sapasang leungeunna ngagerak ka luhur. Ter sapasang leungeun si Dahlan katenjo ngageleter beuki lila ngagetarna beuki tarik anu akhirna bledag aya sora nu ngabledag disusul ku ngakedurna sapasang leungeun si Dahlan ku seuneu anu hurung warna beureum meuni ngabebelah. Ari si Openg
harita geus sayaga dina ajian hujan silantang, tapi dina kekuatan ukur saparapatna. Sabab si Openg ukur niat mareuman ilmu musuh tanpa maksud nyilakakeun ka musuhna. Sat. Si Openg ngagerakeun sapasang leungeunna. Geus kitu, sat ditunjukkeun ka langit. Nalika curugna geus nunjuk ka langit, dak dumadakan langit jadi angkeub ku mega hideung. Sedengkeun si Dahlan harita teu ngengkekeun deui, gancang ngagero satarikna. Bari ngagerakeun sapasang leungeunna didorongkeun ka hareup. Modar sia Openg. Ya! Hus, barasat. Seuneu anu kaluar tina sapasang leungeun si Dahlan meuning ngabarasat lempeng ka arah si Openg. Atuh gancang si Openg metakeun kakuatanana. Heup. Sat kuloger. Di langit kadenge sadanu ngageleger. Disusul ku hujan anu ngadadak turun ngagebret. Hujan gayuhan si Openg langsung ngucur ngaceos mareuman seuneu gayuhan si Dahlan. Pas seuneu pareum si Dahlan jadi jajarik jegan ka tukang sabaraha deupah. Anu akhirna nubruk kandang munding. Yak si Dahlan nincakan ti munding. Atuh si Openg ngehkes deui. Lamun nicak ti munding sok ingat deuk ka pamajikan Lan euy. Mane mah jajarik jegan teh nepi ka nicak ti munding sagala geuning Lan euy. Cek si Openg bari ngehkes deui terus tutunjuk ka si Dahlan. Padahal si Openg oge leungeunna ngarasa linu jeung dada karasa nyeri. Akibatina bantrokna dua ajian bieu ngan teu nyerikeun maneh. Ari si Dahlan mani burial bun celik tina dadana asa aya anu nyurungkuy. Teu lila borolo. Si Dahlan ngutahkeun getih lalambaran akibat tatu di jero. Balukar tina ngadu kakuatan tanaga batin tadi teh. Si Asep Randeg nepi ka colok. Teu nyangka ajian nu sakitu saktina geuning tayana naonan dihareupeun si Openg mah. Toloba mikir deui, jeleng. Si Asep Randeg ngagacleng hareupeun si Openg. Montong waka bunga sia Openg. Hah? Tong waka bunga sia. Ayeuna layanan aing ye. Aing nu bakal metakeun ajian Pancasona deui Openg. Cek si Asep Randeg. Waduh, aran uing disarwakeun jeung merek tahu geuning euy. Alawora maneh mah geuning Asep. Ari tahu mah tahu Upeng eta teh, tahu Sumedang. Ari aran uing mah Openg. Ieu teh arean pangalusna di lembur uing mah deuleu Asep sia. Cek si Openg. Teriuk-riuk ngarasa sieun peda musuna nyebut rek matek ajian Pancasonana. Padahal eta ajian cukup ngaguncangkeun dunya kajawaraan dina mangsana. Lah kumaha dewek gue sia deuleu. Geratatan sia hiat seset. Si Asep Randeg langsung matek ajian Pancasonana. Geus kitu, nyebrut narajang ka si Openg. Ari si Openg anu geus sayaga langsung mapag serangan lawan. Hiu. Asep Randeg narajang dibarengan ku ajian Pancasona nyascer ngarah anggota badan lawan. Si Openg rikat nyingkahan. Panarajang lawan disingkahan bari ngincer balangahna lawan rek males narajang. Hiat. Asep Randeg terus ngahujanan tenggeulan jeung tajongan. Tapi si Openg tapisna keranan dina nyingkahan panarajang lawan. Nepi ka dina akhirna si Openg mampu nyabatkeun leungeunna kana beuheung si Asep. Ngahaja si Openg ngarah beuheung lawan. Sabab hayang nyaho kana kasaktian ajian Pancasona si Asep Randeg. Serat gelenceng. Sirah si Asep ngagelenceng ukur ku sabetan dampaleungeun si Openg anu ngadadak seukeut siga seukeutna pedang. Tapi aneh sirah si Asep Randeg anu geus ngagelenceng tina beuheungna teh harita malah kakalayangan bari cacalakatakan seuri. Openg,
si cap tahu sih ya tinggal ieu ilmu aing najan sira aing geus papisa jeung raga tapi aing masih hirup dari Openg. Cek si Asep Randeng. Bisaan euy nyaan bisaan Sep maneh mah Sep euy cikan lamun ku uing dibere sirop terus ngalirna ka mana Sep nya euy. Cek si Openg teriuk-riuk ngerasa heran kan ilmu si Asep. Tapi dina jero hatena mah si Openg muji karena kasaktian si Asep jeung si Openg ngerasa hariwang sabab ilmu nu kacedas saktina bisa beunang ku jalma jahat anu geus pasti bakal disalahgunakeun. Celeng harita si Openg luncat maksudna rek newak si rasa Asep Randeng anu kakalayangan tapi belesat si rasi Asep ngabelesat pindah tempat celeng deui si Openg ngudag tapi sat celep eta sudah ngabelesat ujug-ujug geus napal deui dina awakna si Asep Randeng ngan salah nancebna teh malah madep ka tukang nenjok kitu si Openg jadi ngehkeh seuri. Puas ya malikna salah Asep. Woi salah malikna woi lamun ngising bakal ningali bujur serangan sia. Hei salah woi cek si Openg haram jana gara-gara sia aing jadi terbalik sia dari Openg. Cek si Asep Randeng molotot ka si Openg tapi kajen sirahna jadi malik ka tukang oge. Si Asep Randeng harita geus saya garek narajang celeng si Asep Randeng luncat bari nyamberkeun leungeunna sok sanajan bari tibalik sirahna tapi cukup ngabahayakeun. Lamun seuglawana lain si Openg pasti bakal kawalahan siut huut sabetan leungeun si Asep Randeng rek nyabat beuheung lamun diantep beung si Openg pasti bakal ngagelenceng sabab si Asep oge geus bogaeun ilmu nyeuketan dampaleungeun tapi lep si Openg gancang ngelau bareng jeung kitu si Openg morosotkeun kolor si Asep anu sirahna tibalik hutsat kaprosot tapi untung si Asep Randeng masih make cawet tapi cawetna cawet awewe anu katempo aya rendaan warnana beuleum ati. Eta cawet menang garong di mana da Asep teh euy eta mah jiga cawat Bimar anu boga anu rek meuli ka warung euy. Cek si Openg ngehkeh seuri bari ngareret ka Bimar anu keur lalajo di jero warung. Atuh si Asep gancang ngangsrotkeun deui kolorna. Geus kitu jeleng ngagajeleng ngadeukeutan sobatna nyatana si Dahlan. Lan aduh 2 kali aing ngalaman diporosotkeun kolor ku si Openg haram cadol deui euy. Cik benerkeun ieu sirah dewek euy. Salah masang jadi dibalik ieu deui aduh. Cek si Asep. Waduh, kudu dibawa ka tukang ngelas kayak kieu mah deui Asep. Ayo, mending urang kabur we heula euy. Engke lamun urang geus tamat ngulik ilmu tina kitab pusaka. Urang lawanan deui ta si Openg budak kacing calang deui euy. Ayo. Cek si Dahlan. Geus kitu mah corelat jeleng. Tuluy ngacorelat lompat ngabecir. Atuh si Asep Randeng kapaksa nuturkeun bari lompatna mundur. Si Openg ukur ngehkeh seuri nenjokeun anu keur lompat. Geus kitu leos. Si Openg ngaleos ka jero warung. Tuluy mayar kurut daharna. Geus beres mayar koloyor si Openg leumpang ninggalkeun warung. Tuluy lumampah tujuanana nyaeta rek nuju ka lembur sangkan urip. Cag ayeuna urang tunda heula lalampahan si Openg anu tujuanana beuki ngadeuketan ka lembur sangkan urip. Ayeuna urang caritakeun deui kaayaan di puncrut Gunung Ceremai. Harita kaayaan geus reup-reupan sabab panon poe kari sajengkal deui arek ngarelep ka tempat surupna. Layung hibar nyaangan puncrut gunung
ngajadikeun kekembangan jeung jujukutan robah warna jadi semu beureum mata kuas. Teu lila oge reup peuting sumanding atuh kaayaan marcapada jadi poek mongkleng buta rajin. Hawa nu tadina pikabetaheun robah jadi geuman. Keur kitu corelat culung katenjok aya dua jirim sing corelat kaluar ti jero guha walet. Tuluy jelek-jelek eta dua jirim teh tuluy narangtung. Nu taya lian eta dua jirim teh nyimas Ratna Kumala jeung pangawal Satyana nyaeta Ki Buyut Petung. Ki Buyut, peuting ieu kula rek ngamimitian males kanyeri jeung rek males pati ka si Jakalodra. Tapi kaula moal menta dibantuan ka Ki Buyut. Sebab kula hayang ngadu jiwa, ngadu jajaten secara sinatria jeung si Jakalodra. Juga ayeuna mah Ki Buyut geura asup deui ka jero guha. Keun kaula nu bakal datang sorangan ka lembur sangkan urip. Pikeun balitungan jeung si Jakalodra. Cek nyimas Ratna Kumala. Padahal keun we ku abdi nyimas, ku abdi urang bawa babatok si Jakalodra dek ka dieu. Nyimas mah colok we, colok calik we di dieu. Da abdi oge sanggem ukur galasira si Jakalodra mah nyimas. Cek Ki Buyut Petung. Katampa pisan kanyaah pangabakti jeung kabela Ki Buyut ka kaula. Tapi kaula hayang nyang kalak si Jakalodra ku leungeun kula sorangan. Tepindo dabel nyibas. Ari kitu mah koyong nyibas bangga. Abdi bagiriga nyimas. Nya Ki Buyut. Ayeuna kaula rek mangkat. Sok Ki Buyut madagoan di guha. Nyabral. Kitu mah ku abdi dijajab ku Bangdunga nyimas. Nyimas Ratna Kumala nyerihil seuri. Geus kitu mah curelat culung belesat. Awakna ngabelesat nyilorot ti puncurut gunung dituturkeun ku angin anu ngagelebug tarik sorana seah ngaguruh. Sadengkeun kaayaan di lembur sangkan urip harita kaayaana kacida sepi jempling rehe comrek. Sabab waktu harita ronda tacan anu kaluar. Sedangkan para warga anu henteu kabagian ngaronda geus pada nyumput dina simbut pabuni-buni. Lantaran ari nyorang wanci peuting teh sok loba kahariwang jeung kamelang. Keur kitu gelebug. Angin ngadadak ngagelebug tarik sorana ngaguruh di jomantara. Disusul ku sora anjing anu bebaung sing pelawung. Kaayaan di saburan lembur jadi robah keung jeung geuman. Lantaran hawa siluman ti Gunung Cermai anu miti datang ka pilemburan geus miti nerekam. Para warga pilemburan anu kagiliran ngaronda sing larempod arek turun ti imah tapi asa berat. Pakuwu oge anu satadina rek milu ngaronda jadi ngarengkog. Sabab buku tita tadi muntangan wae kana bajuna lantaran buku ngarasa melang jeung teu ludeung lamun ditinggalkeun ku salakina. Geus we atuh bapana ulah ngilu ngaronda bapa mah. Ieu ibu asa hariwang jeung teu ludeung deui di imah sosoranganan teh bapana. Cek ambuku. Nyaheug atuh. Bapa moal tulus ngarondana. Coba ieu teh hawa muni asa keung kieu nya. Padahal ayeuna teh lain malam Jumat padahal mah. Cek Pakuwu. Geus kitu, Pakuwu ngajewang leungeun buku diajak asup ka enggonna. Cetrek, panto enggon dikunci. Tuluy duanana sing garajleng kana luhur dipan, terus disarimbut. Sedengkeun di imah palebe akur, di imah palebe oge. Harita palebe anu rek turun ti imah. Ngadadak teu tulus, padahal geus mukakeun panto. Para warga anu kagiliran ronda oge
teu wani kaluar saurang oge. Sabab hawa di lembur sangkan urip waktu harita karasa geuman kacida. Nya biasa nama Nyimas Rata Kumala turun ka lembur teh dina wanci nyedak ka tengah peuting. Dina kayan para ronda geus ngumpul di gardu. Tapi ayeuna mah karek liwat Isya Nyimas Rata Kumala geus turun ti Gunung Cermai. Kalayang gayabag. Harita Nyimas Rata Kumala ngagayabag ngalayang di luhureun lembur sangkan urip. Siga heulang pupuntiran ngideran lembur ti saluhureunana. Ngakibatkeun salalembur karasana geuman. Kalayang Nyimas Rata Kumala ngalayang ka luhureun imah Bah Murtala. Katempo ku Nyimas Rata Kumala harita Bah Murtala keur ngawangkong jeung Jakalodra. Tapi nalika Nyimas Rata Kumala rek nyelorot turun ka imah Bah Murtala, seot no atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.